Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abi Paristopanda. Ayeuna Abi bade ngadugikeun pidato bahasa Sunda tentang agama. Puji sareng syukur urang sangakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu Maha Agung dina dinten ieu teh urang sadaya tiasa ngariung sasarengan dina acara ieu. Hadirin anu dipika hormat, beri nama kana kada jeung kadar seueur mangpaatna. Di antarana tiasa nguatkeun keimanan sareng katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Salain eta bisa oge ngadarkeun urang yen sagala perkara atau kejadian nu aya di bumi ieu teh tos diatur ku Allah Subhanahu wa taala. Matak ayana kada jeung kadar ieu teh bisa numbuhkeun ketagihan, keteguhan, hate sareng kasabaran urang salila urang hirup di dunya. Masalah atau rintangan naon wae anu aya di hirup urang teh ngarupakeun katetepan ti Allah Subhanahu wa taala. Jadi urang teh kudu tawakal ka sagala rupina ge tos aya izin ti Allah Subhanahu wa taala. Urang sadayana moal tiasa ngahindar ti ketetapan Allah Subhanahu wa taala dek nu hade dek nu goreng. Sadayana tos diatur kumaha kawasa. Iman kana kada jeung kadar ieu oge bisa numbuhkeun kanikmatan ti Allah Subhanahu wa taala sareng ngadorong urang bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala salawasna. Sakieu heula pidato ti abdi upami aya caresana nu teu marana di hate abdi nyuhunkeun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.